disunahkeun di jero bulan haji teh urang puasa sunnah puasa Arfah bae. Masya Allah pohara ya Arfah lain lalagan saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakobeh dosana eta jelema. Saha jelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Saha jelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Masalahna beusi teu kuateun di dunia. Saha jelema nu puasa dina poean ka-7 Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah. Tanggal 8 tarwiyah mal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa tarwiyah tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 tatang ka tanggal 7 sakitu gedena 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku bade gedena. Masya Allah. Saha jelema nu puasa dina poean Arfah bayangkeun coba eta puasa bakal ngaparatan sataun ka tukang dihampura dosa, sataun ka hareup dihampura dosa.